Wasabi'u sareng ari nu katujuhna anu haram kanggo istri anu haid teh eta alwat'u wati alias jima alias berhubungan intim walau fid duburi sanajan dina palawangan pengker. Haram hukumna berhubungan suami istri dina keur kaayaan istri keur haid walau ba'da inqitoi dami wa qoblal gusli. Sanajan dina sabada saatna darah tapi can adus. Darah mangge saat tapi can adus eta ge sami haram keneh si istri dijima. Wahaka jeung ngahikayatkeun Sa'al Ghazali Imam Ghazali annal wat'a sanyana wati berhubungan suami istri tatkala darah haidna geus saat tapi qoblal gusli memeh adus eta teh yurisu al juzama matak ngawaris kana ayana panyakit kesrek alias panyakit kusta. Qila diucapkeun naon fil wati'i di jalma anu wati. Ceuk pendapat kahiji nu bakal kesrek nu bakal kusta teh anu ngawati anu ngajima. Wakila diucapkeun naon fil waladi di budakna. Ceuk pendapat kadua mah anu bakal kesrek teh anu bakal kusta teh nyaeta nu jadi budakna. Tatkala pamajikan geus saat haid tapi can adus kalah kadijima manten. Mun jadi budak, budakna bakal kesrek bakal kusta nauzubillah. Wa amma badal gusli sareng anapon ngajima nu jadi pamajikan geus saat haid tuluy geus adus palahu ayato aha tah nu jadi salaki meunang ngajima nu jadi pamajikanana fil hali dina pada harita min goiri karohatin tina tanpa aya hukum makruh illam tahob auduhu lamun teu sieun balik deuna darah. Wala ustuhiba lahu at-tawaqqufu fil wati jeung teu disunahkeun ngengke-ngengke dina ngawati ihtiaton dengan alasan ihtiyat. Asalkan yakin eta darah geus saat tuluy moal balik deui tuluy adus tanggeus adus kitu teu disunahkeun ngengke-ngengke wati dengan alasan ihtiyat kantun perang-perang bae. Salajengna wawat uha ari ngawati ngajima menyetubuhi nu jadi pamajikan dina keur kaayaan haid atawa geus saat darahna tapi can adus ngawati pil parji dina parjina komo dina liang tukangna eta teh kabirotun dosa gede tatkala nu migawena teh minal amidi ti jalma anu ngahaja-haja al alimi anu apal bitarimi kalawan hukum haramna al mukhtari kahayangna sorangan duna nasi henteu poho ngajima nate wal jahili jeung henteu bodoh tapi apal hukumna wal mukrohi jeung henteu dipaksa tapi keinginan sendiri. Tah jalma anu ngawati pamajikanana dina keur kaayaan haid atawa saat darah tapi can adus bari apal hukum haramna tur kahayangna sorangan malah mah dihaja-haja tah eta teh dosa gede kudu ditobatan. Malahan mah wayak furu bisa kupur saha musahiluhu jalma anu milang-milang halal ngajima pamajikan dina keur kaayaan haid fi zamanil mujma'i dina waktu anu disepakati anil haidi tina haid fihi dina ieu zaman bi khilafi ghairil mujma'ale berbeda milang halal dina lianti waktu anu disepakati kazaidi sapertoskeun waktu anu ngaleuwihan al asri atas 10 hari. Lamun milang halal ngawati ngajima pamajikan dina keur kaayaan haid ngawati teh dina waktu haid 1 sampai 10 hari tah eta bisa kupur. Tapi lamun milang halal ti 11 hari kaditu mah eta henteu mata kupur sabab 11 hari kaditu mah eta mukhtalaf diikhtilafkeun ku para ulama fa inna Abah Hanifah karena sanyana Abah Hanifah yaqulu ngucap ieu Abah Hanifah aksarul haidi kana lapan aksarul haidi ari pangseueur-seueurna waktu haid mah eta asratu ayamin 10 poe duna ma zada teu bisa leuwih ti 10 poe. Ieu pendapat Imam Abu Hanifah. Ceuk Imam Syafi'i makan 15 poe matak ti 11 poe kaditu eta mukhtalaf nu mata kupur milang halal teh tatkala 1 hari sampai 10 hari haid
manehna ngomong kieu keun bae lah hayu urang deder wae da halal cenah ngawati pamajikan keur head eta teh dina 1 sampai 10 hari nyebut kitu teh dina waktu headna. Tah eta mata kupur tapi lamun ti 11 hari ka ditu mah henteu mata kupur. Fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta layak furu henteu kupur saha mustahiluhu jalma nu milang halal hukana wati hina idin dina ieu mazada alias 11 hari ka ditu ngan wa mahalu dzalika ari tempatna itu dosa gede jeung kupur lamun milang halal kulihi tegesna sakabehna dzalik malam yahob dina sepanjang henteu sieun ieu si jalma alwuqua kana terjerumus fi zina dina zina. Wa illa lamun teu lam yahob alias sieun terjerumus kana zina lamun teu ngajima nu jadi pamajikan sabab eueuh deui cara jang hilangkeun hasrat kanggo berhubungan intim kecuali ngajima pamajikan dina keur kaayaan head jaza lahu alwatu mangka eta mah boleh-boleh saja ngawati. Walau qobla inkitoi dami sanajan sameme saat darah alias dina keur kaayaan kaluar kene darah. Ngan kade tetep tatkala ngajima nu jadi pamajikan dina keur kaayaan head atawa saat darah tapi can adus dengan alasan sieun terjerumus dina zina wayusanu disunatkeun liman pikeun jalma wati ngawati ieu si iman pi iqbali dami dina waktu madepna darah alias darah teh keur semakin loba disunatkeun naon at-tasaduqu sodaqoh bidinarin dengan 1 dinar. 1 dinar teh sama dengan 4,25 gram emas. Sunat sodaqoh. Waliman wati'a fi idbarihi jeung disunatkeun sodaqoh pikeun jalma nu ngawati pamajikan keur head tapi dina keur kaayaan darah teh beuki ngurangan atawa darahna teh geus saat tapi can adus disunatkeun naon at-tasaduqu sodaqoh binisbi dinarin satengahna dinar. 4,25 gram dibagi 2 berarti 2,125 gram. Eta pasunatan sodaqoh lamun ngawati pamajikan dina keur kaayaan darah keur ngurangan alias rek saat head atawa geus saat head tapi can adus. Mugi aya mangfaatna wallahu a'lam bissawab.